Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu simkuring dipika hormat, langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparinan waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu tempat. Shalawat sinareng salam mugia tercurah limpah ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna, amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Nurmayani Surya Putri ti kelas 11 MIPA 2. Simkuring ngagem pancen janten panumbu, simkuring ngahaturanan hatur nuhun ka sadayana anu parantos hadir dina ieu diskusi ngeunaan dinten tanpa kalangkang. Kukituna hayu urang ngawitan ieu acara ku aosan basmalah. Para pangjejer sareng para pamilon anu simkuring dipika hormat, supados henteu ngajantenkeun panasaran simkuring bade tepangkeun para pangjejer. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Dr. Andra Hajah Iis Mulyawati MPD, nu kadua nyaeta Ibu Dr. Andra Hajah Sawitri Tejaningrum. Kaduana ayeuna didamel janten guru geografi di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang tiasa langkung ngartos kana diskusi ieu, hayu urang dangukeun anu bade didugikeun. Sumangga ka Ibu Dr. Andra Hajah Iis Mulyawati MPD kanggo ngadugikeun paparana. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Andra Hajah Iis Mulyawati MPD anu parantos ngabeberkeun ieu jejer dugi ka tiasa kahartos ku urang sadayana. Numutkeun mantena dinten tanpa kalangkang lumangsung ku sabab Indonesia aya di 6 derajat lintang utara dugi 11 derajat lintang selatan. Kukituna ti bulan September dugi ka Oktober panon poe pas dina posisi paling luhur. Panon poe jejeg kana objek dihandap, kukituna kalangkang urang teka tinggal. Salajengna hayu urang dangukeun paparan sanesna. Sumangga ka Ibu Dr. Andra Hajah Sawitri Tejaningrum kanggo ngadugikeun paparana. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Andra Hajah Sawitri Tejaningrum anu parantos ngajentrekeun ieu jejer. Numutkeun mantena dinten tanpa kalangkang diarepkeun dimimitian dina 7 September sareng dipungkas dina 22 Oktober. Dinten tanpa kalangkang lumangsung 2 kali dina sataun kanggo kota-kota anu aya di antara garis balik utara sareng garis balik selatan. Kukituna hayu urang lajengkeun ka acara salajengna. Sumangga ka para pamilon anu bade tumaros sateu acana anjeun kedah angkat pandangan heula. Hatur nuhun ka Bapak Henda Sehenda MPD anu parantos ngadugikeun patarosana. Ngeunaan iraha dinten tanpa kalangkang lumangsung di daerah Sabudran Majalengka. Sumangga ka Ibu Dr. Andra Hajah Iis Mulyawati MPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Andra Hajah Iis Mulyawati MPD anu parantos ngawaler patarosana anu eusina di daerah Sabudran Bandung dinten tanpa kalangkang lumangsung kaping 8 September tabuh 10 langkung 30 genep waktu Indonesia Barat. Salajengna tiasa ditinggal ka situs resmi BMKG atanapi 8. Kumargi acara parantos lengse, hayu urang aos hamdalah sasarengan. Tekap sakitu anu tiasa kapihatur pamungkas ti abdi salaku panunggu catur sareng sapara kanca bilih aya basa anu kirang entep seureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhastosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.